Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak di channel Mustari Kampak channel harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dia Ki Kampak rek carita aya teman Ki Kampak arana Wiwin, lalaki arana Wiwin. Tah kumaha cenah bisa kieu Ki? Bisa arana Wiwin tong aneh baheulana si kolotna hayang awewe aya kita biji lalaki jadi Wiwin Winarsih walaupun manehna lalakinya tetep arana eta menta kalakuanna sepintas rada kos awewe manehna teh pernah nepikeun ka mana-mana usaha anger teu jadi naon-naon aing mah cenah tukang ngantir ka mana cenah ka pamujaan astagfirullahaladzim nanaonan heueuh lain bohong hayu cenah sia naik muja mah embung nanaonan ini hirup mah moal sajuta tahun ieu manehna mah ngantur ka Gunung Kawi nepi ka sukses batur ngantur ka Gunung Hejo ngantur ka Pelabuhan Ratu ka mana-mana tukang nganteur aing manehna teu sukses keun bae cenah batur lah nu sukses mah cenah aing mah keun bae cenah batur ingeteun we mere cenah henteu kajeun cenah tah ieu teh nunjukkeun ge lain nunjukkeun kabeneran nu kitu teh nunjukkeun kagorengan nyesatkeun batur mun bisa mah nunjukkeun mah kanu kahadean ka masjid ka mushola ka rotinan ieu mah hayuh nunjukkeun teh ka pamujaan manehna milu ngenong sarua milu daang di dinya ngalah naon komisi ngalah komisi tukang ngalah komisi ieu mah ka mana-mana ge hayu ayeuna teh manehna teh geus tumanina tumpak nini-nini ge genah kawin jeung nini-nini ngan nini-ninina boga pajero nya boga usahana mah liobata cuman dina liobata ge lumayan geuning hasilna ngan eta nini-nini eta lamun boga kahayang bahaya kudu dilaksanakeun kurang-kurangna eta si Wiwin lamun teu dilaksanakeun bisa-bisa diceraikeun karena naon nini-nini ge lain nini-nini sembarangan umurna masih 60 tapi sok make skincare jadi katingalina teh alus wae gitu kan manehna katingalina siga supir tah di dinya manehna teh nepikeun ka ayeuna teh asupna mah istiqomah lah semenjak kawin jeung nini-nini eta teh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.